sama mai batara karate jelema kanibal kanibal ongko radikal ongko beuki daging jelema baheula mana hayang ngakanan jelema ayeuna bisa jadi ku ayana geus jadi pamimpin di warga teh bakal ngakana jelema bakal beak dari dunia hiji-hijina jalan anu bakal bisa nakis kana serangan Batara Kala menang tatanya tiditu ti dieu ti jelema tinu menang dipercaya yen urang sararea teh kudu nyeka Enong Semar wah sakitu omat cing bisa ngolona eta Enong Semar Badranaya orang gentian ku harta kakayaan nu saloba-lobana asal eta Enong Semar Badranaya kapibana jeung kabawa ku urang ka nagara astina hari sabab cenah numutkeun beja di urang dipercaya eta Enong teh lain saenong lain saenong anu mawi ku urang ayeuna dek diolong oge bisi kapiheulaan ku Pandawa sabab lamun geus kapiheulaan urang bakal ngege curug urang bakal pinangi jeung bara bahaya anu leuwih gede numutkeun beja deui tinu meunang dipercaya eta Enong Semar teh tong boro jelema hiji dunya bakal abus kana eta Enong jadi eta Enong luar biasa pangawasana itu nih sarere ayeuna mageninganan para wargi eta Enong Semar Badranaya da urang pek kitu nawayahna ulah jeung subaha urang ini tiritan supaya terang nepi hayu urang ini eta harta kakayaan sadiakeun nya eta keur mere Semar saana anak ari ngomong teh boleh dikitu we di Labuan seni karajah we kapan ieu teh murid Tatang Aditruna percaya murid Patang